Sampurasun. Sareng Ki Astahyam. Ayeuna nama urang ngabodor we lahnya hiburan. Ari aki teh geus ditinggalkeun anak ngumbara ka kota geus sabaraha bulan teu nyaho geus lilai pokona mah lah. Tapi eta sigana teh panghasilanana teh loba pisan. Da saban ngirim teh juta teu ditanyakeun ku aki teh digawe di mana penghasilan sabaraha. Pokona mah unggal bulan ngiriman loba. Tapi ku sabab sono nya da boga HP ditelepon we ku aki teh si Kemed ngaranna teh. Kemed, kumaha cager euy? Jawabna teh, alhamdulillah Bapak Kemed ayeuna geus alhamdulillah penghasilan heueuh. Iraha atuh rek balik ceuk kuring teh. Lila keneh atuh pakeun we. Tapi sigana mah ya lebaran haji ayeuna balik. Ari Bapak hayang dibere oleh-oleh naon? Alhamdulillah si Kemed nawaran oleh-oleh. Syukur atuh jang lai rek mawa oleh-oleh mah. Heueuh ceuk si Kemed teh. Sok Bapak hoyong naon? Hoyong jam tangan, hoyong kacamata, hoyong dompet nu hade, hoyong HP anu mahal. Syukur Kemed, Bapak mah eta we ieu HP geus butut menta HP. Beres lah Pak. Kemed rek mawa HP keur Bapak engke dina lebaran haji. Tanyakeun ka si ambu hayang naon kitu oleh-olehna. Naon atuh si ambu mah nya da teu loba kabutuh. Oh nya. Si ambu mah kirim celana jero we atawa BH. Hush. Nah, menta nu murah. Mak jeung mere BH jeung celana jero. Menta mah nu mahal atuh, bah. Yo, menta kongkorong, menta jam tangan, menta gelang. Nu kitu tah. Ai ceuk kuring teh Astahyam mah da si ambu mah teu butuhna naon, butuhna celana jero we jeung BH geus butut. Ceuk si Kemed teh teu sanggup Bapak teu sanggup. Menta mah nu harade we kongkorong, gelang kitu tah, jam tangan. Hari si laing Kemed. Ceuk Bapak oge indung maneh mah butuhna celana jero jeung BH. Nah make susah. Susah Bapak, susah. Naon susahna? Susah nyopet BH jeung celana jero mah teu sanggup. Astagfirullah. Geuning si Kemed teh jadi copet. Cangsa kitu heula. Sampurasun.